أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في hadis Tirmizi anna Rasulullah dan dikutip dalam hadis Imam Tirmizi utawi satu gunakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ikum ucapan dengan Rasulullah ingat pada kana umaraukum khiyarukum tatkala ana pirang-pirang pemerintah sira kabeh iku pirang-pirang kang becik sira kabeh wagniaukum sunhaukum dan pirang-pirang kang sugih sira kabeh iku pirang-pirang kang barahan sira kabeh wa amrukum syura bainakum dan utawi urusan sira kabeh iku bermusyawarah dalam antara sira kabeh fadharillahu khairul lakum min batniha maka utawi gerbumi kula beci kabeh sira kabeh tinang satunggal pengarbu jika kana umaraukum syararukum dan perkaraan apa pirang-pirang pemerintah sira kabeh iku pirang-pirang kang ala sira kabeh wagniaukum dukhalaukum dan pirang-pirang kang sugih sira kabeh iku pirang-pirang kang korep sira kabeh wa amrukum milan saikum lan utalan perkara sira kabeh utawi perkara sira kabeh iku tetep kabeh pirang-pirang wadan sira kabeh Batul wadu khairul lakum min zahwa maka utawi watang bumi iku lebih kabeh sira kabeh tinimang sapun jeger ardu. Bila kitab hadis dijelaskan ku Imam Tirmizi awal hadis Tirmizi ayat bahasa anna Rasulullah sa'nya akan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Imam Tirmizi ngajelaskan yang Rasulullah kantos nyarioskeun Jika kana umaraukum khiyarukum wa aghniyaukum sunhaukum wa amrukum syura bainakum fa wahrul ardi khairul lakum min batniha. Masya Allah. Di mana kejadian pemimpin aranjeun kabeh, pengurus aranjeun kabeh, pemerintah aranjeun kabeh khiyarukum nu bararagus ka agama. Kepribadianana secara pribadi konsisten nyekelan Al-Quran dan hadis. Dirinya jati dirinya sholat tu pernah tinggalin, puasa na zakat na haji. Urusan kemasyarakatan jauh tina aturan Al-Quranul Karim. Khiyarikum bus pemerintah teh. Bener-bener nyaho kana aturan Al-Quranul Karim. Mun pemerintah marane kabeh baragus nyekelan syariat nusaruri bararahan terutama zakat lah jeung santunan terhadap orang fakir miskin yatim piatu nu lemah pembangunan syiar agama Allah musugi sangat peduli wa amrukum syura urusan naon bae dimusyawarahkeun persis kos di zaman Khalifatul Arba'ah, zaman Abu Bakar Siddiq, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Utsman, zaman Sayyidina Ali, aya permasalahan teh dibuka bersama, dimusyawarahkeun jeung para penggede-penggede. Besi salah aturanana, besi dicarekan ku Quran, besi dicarekan ku hadis Kangjeng Nabi. Amrukum syura dimusyawarahkeun. Tapi lamun pamarentah nu bararagus nyekelan syara musugina bararahan peduli luar biasa terhadap agama urusan naon bae ge dimusyawarahkeun besi salah ieu Kangjeng Nabi wallahrul ardi khairul lakum min batniha lapar bumi urang leuleung pangan di luhur bumi bagus tibatan jero kuburan bagusan di luhur tah lantaran nikmat jasa sholat muncul sholat tangkap ke polisi nikmat luar biasa percis kok di pasar Kemis bae hebat puasa tangkap berarti luhur bumi lebih bagus tibatan kuburan lantaran di kuburan mah teu bisa ngalaksanakeun puasa tapi di luhur bumi masih kene urang teh nyekelan Al-Quran tidak puasa ketika nu sarudi zakat tangkap ku pemerintah ieu luhur bumi lebih bagus tibatan jero kuburan tangkap ketika aya maling, pamalingan beurang, potong leungeuna, luhur bumi leuwih bagus tibatan kuburan. Ketika pemerintah korupsi, tangkap, luhur bumi leuwih bagus tibatan kuburan. Ketika aturan pemerintah dilaksanakan sesuai jeung aturanana, luhur bumi leuwih bagus tibatan kuburan. Eta nikmat hirup di negara model kos itu.
Sebaliknya, wa idza kana umaraukum sararukum, di mana kemudian pemerintah teh sararukum jararaha jarore penyekelan aturan Al-Qur'anul Karim. Wa almiyaukum bukhala karugina perepet korek perepet dur pet. Wa amrukum ila nisaikum, urusan dipasrahkeun ka konde. Urusan negara dipasrahkeun ka konde. Urusan lingkungan dipasrahkeun ka anting. Urusan lingkungan dipasrahkeun ka busu. Gitek-gitek kan. Dipasrahkeun ka susu. Dipasrahkeun ka. Lamun dia urusan dipasrahkeun ka awewe. Awas, ieu teh ucapan Kanjeng Nabi, nulayan tiku anil hawa in huwa illa wahyu. Iwa, ieu teh kepanjangan bahasa Gusti Allah. Awas Kanjeng Nabi teh, urang teh kazamanan ka Kanjeng Nabi. Teh kazamanan di zaman sahabat, teh kazamanan zaman tabi'in. Teh kazamanan zaman Syekh Abdul Qadir Imam Ghazali. Teh kazamanan zaman Syekh Asnawi kamari atawa Sultan Banten kamari. Ku ayeuna urang di zaman Presiden SBA. Zaman Bupatinya Dr. Andes Haji Ismet Iskandar. Zaman Camat Pasar Kemi Anyar, ngaranna apa? Ayo tak kuari di zaman ieu tak kuari kuara. Urang kuari di zaman kuari sing hade awas. Idza kana umaraukum syararukum, di mana pemerintahna jararaha mun henteu make duit teh daek tanda tangan jahat. Lamun deuk digawe kudu nyogok pemerintahan syararukum, penjahat kelas. Sian ngomong lain. Lamun boga urusan persetuan di dieu, mana nu gagah disalametkeun, mana nu lemah ditin pamarentah. Tah nu ngomong. Lain sia nu neruskeun tah mah. Tah lamun geus kajadian model kos kitu tah. Pamerintahan geus model kos kitu, jahat pemerintahanna. Demi rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Ngomong doang ngabaceo. Dari rakyat untuk rakyat. Mana buktinya? Jangan jelas badi perang. Rakyat tadi dicet. Dicaul. Itu bisa ngap-ngapan rakyat ya. Duh, dagang kakarek ieu neuk maju-maju. Alarna ti sisi gigi. Can laku salar geus maya. Ngap-ngapan diperang. Kirim barang Surabaya ka di sabaraha pos polisi. Yang munggah haji ngajual kotok. Cak. Bukan sakit-sakit ada yang dapur dijual. Berangkat nanti. Pengurus membeli Innova. Nah, idza kana umaraukum syararukum, eta kakarak mulai 3 tahun gede dia mau balik caritakeun. Moal, duit di kabupaten teh aya sabaraha. Duit di kabupaten teh aya sabaraha. Lamun hayang nyaho. Ya. Dana sosial untuk fakir miskin hanya 5 juta, 10 juta. Gede na 50 juta. Naik etik ya. Temperatur ada naik ya. Musyawarah mah DPR. Jeung eksekutif dana nak 5 miliar. Mulai tah hareudang tah hirup. Emang negara ieu nu nyana kitu. Mulai tah urang. Dulur, siap naon? Demo. Gitu bejalan kitu, pan haji maruda bae. Pan anak bapak teh digawe teh bapak teh kos kitu. Salila moal naik mending di demo ka ditu. Bener oge.
Siap, asal kiai teh hareup. Bagus, aing pake kokosen teh siap. Siap dicarorek mah aing mah geus ulah cari ulah dibaca-baca. Kiai mah kok gitu. Mulai rada naik tah setik. Mulai tah. Dana jeung kepentingan sarana agama padahal luar biasa. Dulu masjid, apa aya nu mutlak dibangun ku pemerintah? Dana palingnya 10 juta, 20 juta disumbang. Ketika datang proposal 500 juta, anu datang ke masjid nama 200 di 300 sama eta mah aku momonon. Ayo coba. Nah, mulai hareudang. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi. Mulai ai kitu pendapatan di kabupaten teh sabaraha? Oh, lamun ieu dilaksanakeun di kabupaten pendapatanana dibangunkeun ka jalan, ulah kudu nyokot ti pajak-pajak kendaraan ulah kudu atau pajak kendaraan teh jalan ulah kudu dihotmik, ulah kudu dinaon, diperakan, kudu kaperak. Amparan perak kudu bisa. Eta kae pemerintahna coba kiai siap aing jadi bupati. Aing mah asal geus kuperakeun geus aing mah. Geus pokona mah aing mah asal jalan geus kuperak pokona mah geus. Geus aing geus kuperak mapan aing nu hayang cincin nyokel teutik motor. Mahmur pokona mah asal aing diangkat jadi bupati geus pokona mah mantep teh ka jeung hukuman. Pokona mah ngan pasti asa jadi saminggu di demo aing. Nah sebabna nu mantak di demo, ulah kaget. Kuari urang bisa ngomong kelaluasa ge. Ketika geus jadi bupati, niatan urang teh dikembangkeun tah di musyawarah jeung syaitan rajim. Emang kumaha? Strukturna berubah. Struktur kenegaraan nu dilaksanakan ku eksekutif anu disodorkeun ku legislatif leuwih bobrok tibatan struktur korupsi luar biasa. Bagaimana caranya supaya kita tidak tercium? Silahkan musyawarahkan secara intern. Kan aya jaksa, ikutkan jaksa. Kan ada hakim, libatkan hakim. Ikut sertakan yang rapi. Itu baru di kabupaten, belum lagi di provinsi, belum lagi di parlemen, belum lagi di nomor 1. Hareudang urang teh gitu. Bagi nyaho hareudang jasa emang ngisi negara siata negara saha? Hah? Aing kekerot bisa ublak huntu. Di luar teh jaheun nya. Naon cenah tah? Cak aing ge ulah di luar bae gajina. Sia mah paling kekerot jeung tukang sate. Lamun nyaho teh kos kitu masyaallah. Luas kecil di urang teh. Struktur jahat lebih rapih dibandingkan dengan struktur untuk kemasyarakatan, sosial, kenegaraan dan lain sebagainya. Geus eta mah sakadar cuma nek nyaritakeun ge lain nyaritakeun kebokberkan Indonesia besi kadengen kurang Malaysia isieun. Lain nyaritakeun kebokberkan Indonesia jeung orang Indonesia mah hararaji kabeh teh mimiti lurah datang ka luhur kan haji. Geus haji pun ka dibuka kabeh ge. Anu emang urang nu uan ua geus loba bawa lama geus tadi. Tetepan hari. Lagi lain nyaritakeun kebokberkan isin komo. Kadengikeun ku Korea, kadengikeun ku Jepang, komo ku negara. Ulah kena kadenge. Ya, karena jantung gak ada di urang ge nyari hukumnya hanyu. Ieu mah nu jelas bakal kitu. Artinya niatan baik urang deuk jadi bupati. Seminggu, 2 minggu ditunggu rombongan boga struktur tersebut. Ketika nyana menjelaskan niatna anu lurus, seminggu apa 2 minggu? Seminggu apa 2 minggu yang jadi bupati kebelah kan? Yang benar. Iya. Oh, ini ya di sana. Benar ya? Ya udah. Ya udah. Kita atur lagi. Ya. Pokoknya nama kula bantal tanda tangan rapi. Iya. Iya teh adat nyaritakeun naon?
Tan ieu pulang ngajina jeung urang lembur mun teu dikitukeun teu kanya eta ge global oh mun dirinci ku pura asana urang ketos, urang etek, urang cilongok gandu, cilongok ieu mah kotapan cilongok gandu. Asal mawa obor dewa siap geus dibere nyaho kitu mah. Nga ieu mah deuk ngajelaskeun ge lain demo, deuk ngajelaskeun lamun. Ieu karena lamun mana pantun teh dikitukeun teh jelas besi pajar bagus atau besi pajar jore. Ternyata kieu kaayaanana. Mana ieu tah? Wa idza kana umaraukum sararukum. Di mana aya pemimpin anjeun, pemerintah anjeun. Awas, ieu ucapan kanjeun ieu singade. Yang urang kakarak nganengina kuari bae, da baheula mah teu ngaji main simpul melulu. Ada kuari ngaji ge, teu kehujanan ieu, mun hujan mah balik ge sarua. Nah, di mana? Di mana pemerintah eta? Jelas sararukum kejahatanana macam-macam. Dia teku diceritakan jahat bukan untuk sebuah negara berarti, bukan untuk sebuah bangsa. Yang diri berarti jahat berarti. Di mana pemerintah saudara misarugi perlit. Kemudian urusan dipasrahkan ke cewek. Wa amrukum suro. Amrukum ila nisaikum. Urusan negara dipasrahkan ke awewe, urusan rumah tangga ge mun mutlak dipasrahkan ke awewe duit talaki laleungitan. Atur bae nya Gusti tah rumah tangga bisa dahar dah heuh. Talaki nyokot. Dapat aing mindun sajuta pan tinggal genep. Bebeja ge ka anak jente, bebeja ka pamajikan jente. Janto tuyul meureun. Oreng pamajikan kanu nyokot berarti nyana ngaku tuyul kan? Kudu hese orenganan tuyul da eta tong ditangkep ku talakina. Tuyul eta tuyul. Eta tuyul racun apa tuyul. Di mana aya pemerintah jarat musarugina perlis urusan dipasrahkeun ka awewe. Nah, ka Kanjeng Nabi, sabaqul ardi khairun lakum. Maka kuburan lebih bagus ka urang yang riha tibatan daratan, tibatan luhureun kuburan, tibatan latar bumi. Tadi kuari urang bagusan kuburan atau bagusan latar bumi? Tuh, sekarang aku atuh geus gerakan itu tuh ya. Ieu teh kedeung deui ban urang detilgum. Nah, aya cewek kan di situ. Ieu sing ada tah. Bedakeun ka kiai, gua mah ka kiai doang, ai ka masyarakat onam nya nyaman bodoh ieu masyarakat mah pan. Kiai tah nu sok ngadukung cewek. Bedakeun tah apa? Batul ardi khairun min dhahriya nih, ustaz. Lah, ulah dibikin ka aing. Aing mah aing meuli inova doang. Oh, kitu kiai. Oh, siapa kiai aing. Aing ke kiai mah di dieu. Usaha aing mah. Usaha ieu urusan aing. Aduh, aing mah. Ngomong kos gitu deh, sok ingat ke ustad numagahan alif dah, swing, alif, cek murid, alif, hei, alif, atuh alif, alif ya, aing. Aduh, udah swing na boleh tuturkan hati nunggu siapa Ya Allah, ya Rabbina, ilah ucapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad silam pernah nyaritan kita nu kitu urang kadenge kuari tinggal urang kuari meraba hate urang supaya lurus sesuai jeung aturan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.